Jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah. Mulai nu tadina deket jadi jauh, nu tadina resepan jadi henteu, nu tadina teresep jadi resep. Eta teh cobaan di Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang, barangnya ibadah ka Allah, dek ningkatkeun keikhlasan, kahayangna, kahayangna, wah, anu tatadina dulur-dulur nage darah reket kuari ngajara rauhan aja ku Gusti Allah datang ke mana keikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro musikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka tiis tah ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang nginaeun ngomong mah nginaeun praktekeun ku sia mentak tak telu sing blower ge eta gara-gara teu ikhlas moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katindihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mangenaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kalazatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa gitu kene zakat gitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deu kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggungjawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene geter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ya ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah dimentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus udang sholawat istighfar zikir sholawat zikir Kita maksudnya teh
supaya bisa ikhlas. Mulai diaturnya thariqah mah inna la ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwal di Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda ilallah daharna la maksuda ilallah nginumna la maksuda ilallah kawinna la maksuda ilallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda ilallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaon ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancerna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pande ka ondangan ayeun teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia ye hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan pas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih hade make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu utama nah mulai terus diikhlaskeun lillahi taalakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patulapat tali jeung dunia teh patulapat tali jeung makhluk teh patulapat tali jeung nafsu teh patulapat tali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh gitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeuganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kaidul geus kawetan ka kulon kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sia lah ayo itu geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo geura ji geus aing mah ngadegeun bodoh kabawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeung lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah setik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi dah badak bari mangga saya tipeting bagsakeun hudang
nu di dalam akhirat sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bekos kieu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh penting mah sapoe tamat bae oh cenah kiai sapoe tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang Masya Allah ku tarolol tuh baroblog amat iya liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil qist ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasaan azana ieu azana jangan aing mah deupeureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba Masya Allah Kipu Doli jana gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah coba ayo iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas da naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah dituna terus zikir salawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah aya merekan kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon kitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan bari kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sidina Ali diamankeun ku Gusti Allah
rahasiana nu mantak diamankeun ku Gusti Allah. Oh makamna Sidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuh lagi ditayakeun dirap yang Kanjeng Nabi lamun terapat buah bahaya. Nah iya wali tenang kalbuna nikmat tatena la khaufun alaihim walahum yahzanun embung kanyahoan ku batu embung kanyahoan ku batu teh lamun aya nu ngiai-ngiai bege geus teu betah kumaha juz al alim al alamah al fadil al syekh herdang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa degor kan ya Allah ya Rabb mbu wali mah teh hayang ilaihi narjakum jami'a ilaihi tetep ka Gusti Allah marjiukum mari babalik karanjeun kabeh diheulakeun nya khobarna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alalamil jadi kosong geus atuh mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu kasasah baralik aranjeun kabeh moal datang ka teu balik pasti kana balik teu saha cenah ieu mah jenderal balik paet sarua bae cenah ieu mah letnan modal cenah ieu mah atau kopral mah payah jasa RT koin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim para cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi bodak beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa atuh pan urang teu ngeunaheun kadengena lamun Mang Haji Pendi pupus hei garila ieu mah kadengena ge teu layak jadi kudu aya kelayakan bahasa Masya Allah karim tuh kan tah biasana lamun pejabat bae lamun pahlawan bae masang bendera setengah tiang Haji Pendi pae benderana kubur ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-benderana aduh ya karim teu kasasade pasti ka Gusti Allah ilaihi marji'ukum balik aranjeun kabeh ya Allah besi kurang mantap jami'an kabeh wa'dallah itu merupakan suatu janji Allah hakum nyata jelas Masya Allah geus sabaraha puluh sabaraha ratus sabaraha ribu nu urang kanyahoan pararae bahkan ratus ribu keur ka Bagdad urang ningali makom syuhada dibariskan di Baghdad sabar hektar teh makom ya Allah ya Rabbi di pakuburan urang ya Allah saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Pendi aya lain PDI sung-sung kasinggung bae tere ya ge tuh kan babari mah urang hadiah ke batur ge mah urang ya Allah ya Rabbi sakedeung urang hirup di dunia Pak Harto nu sakitu sugihna jabatan aya di manehanana kekayaan aya di manehanana segala rupa aya di manehanana serem zaman Pak Harto mah
raja terasa bener jadi raja sebab kunjungan Pak Harto mempohara lain lalagaan bener-bener rajanya nama ibu tinu sakitu sanggul nasab naon eta teh kening ratanana timbul kadele kurang ya Allah ya Rabb kadele kurang benang merahna kerajaan ibu tin sarua Gus Dur ulama nu diwalikeun pupus tinggal urang kabehan ieu modal pae nu koit hambalaya ieu bakal lain ieu bakal balik kabeh ka Allah sakalo aing nyeun nu ngamimitian nyeun aing anu mengakhiri ge aing ya ieu mah pae kakara ke hiji dua duniana can dirusak ke bakal dirusak ku aing ya innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh saenyana Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian ieun makhluk langit ku Gusti didamel bumi ku Gusti didamel pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel pangesi bumi teh ku Gusti didamel yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh engke bakal dibalikeun deui urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang di kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we asana Muhammad deangan kaula asana Muhammad deangan kaula bener bae Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati ayeuna ummati ayeuna ummati ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh di mana umat kaula inget selalu ka umat keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maot lagi geus maot di kubur baat Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula kumpulkeun coba Masya Allah kan gila urang bangga boga Nabi nu kurang dicintai boga Rasul nu kurang diimani anu tanggung jawab di dunia wal akhirah ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang guarina tegarkeun. Ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan. Cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dek naon ya? Itu langit terusak kiamat, bumi kabeh set rata ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar naon maksudna ieu 60 tahun geus kakaler geus kawetan ka kulon ka mana eta nisbat di akhirat dan jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sialah ayo itu geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jamun tah urang ayo geura ji geus aing mah ngadekeun bodoh ka bawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan
di akhirat. Di dunia berarti sakenal lain sakenal, mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wates wangeuna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun. Eta teh mencapai sabarajam di akhirat lah, saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang. Ya Allah ya Rabbi. Da badak bari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat. Sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesu, tapi lamun terus bekos kieu tuh pimanaeun bekal akhiratna. Keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat. Isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat. Batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae. Oh cerek kiai sampai tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sampai sajuz basa sampai sajud teu kabetrak sapoe sajuz. Ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh. Iya sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang. Masya Allah ku tarolol tuh barobong amat. Iya tah liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatuh urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jagan aing mah peureung bae lah komana ieu pasti kakenca sakaji pendit bener bae. Geus seren ieu kumaha coba. Masya Allah Ki Pudoli jana gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ya bener bae set kakatuh set pas geus bunga kakenca deui ngajeprit. Aduh Gusti Allah lihat sian aku mah coba ayo. Iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas da naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mantak kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya itu pakai merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudnya tuh ya nah ieu aya merekan kiai jelema sahabat diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah geus antep. Nah berubah pemikiran berubah gitu naon gitu kecenderungan hati hiji be Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem
ibadah geus aya perasaan bari kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna. Nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah oh makamna Sayyidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirap yang Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya. Nah iya wali tenang kolbuna nikmat tatena la khaufun alaihim walahum yahzan embung kanyahoan ku batur embung kanyahoan ku batur teh lamun aya nu ngiai-ngiai bege geus teu betah kumaha juzu al alim al alama al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alama kiai kurang hiji DRS dan kabawa begor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas cumplang-campling ditoler-toler masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub bae Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karangna Thariqah Malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah nu aya Naksabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang Kholwatiyah Malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khawas wali geus teh kayahoan ku batur jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat mungkinna beak kawalian aing cek nya ku kieu mah tuh akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon garang-garana kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon garang-garana umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling punya dipake begitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah bae goblok eta baju aing pamalingan siap atuh lumpat cenah lumpat diuber beunang akhirnya benang jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan tah kuari mah geus teh diwalikeun deui mah nya wali maling cek cenah teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung mana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah bedak jariji ieu mah ngadenge nage eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah geus asal kaluar ti kuburan langsung diseret ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian karakter kiai teh dibongkar-bukakeun ku mana padahal mah lain kiai
pasantren teu naon teu nyieun pondok pasantren eta kan nembongkeun ka kiai anu kos kitu kan ieu heula bakal ka neraka. Wah itu tayangin wali Allah mah embungin ka nyahoan makin ka ditu makin tembungin ka nyahoan. Nah nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat kabelah ditu lo bangke kuno maksiat. Nah urang neuleuh Gus Dur sumbang campling kabelah ditu ngomong sadaekna we abe ulah diwali-walikeun kuari Habib Lutfi bae urang mun ka imanana nyana nyanyi padang bulan nyanyi lain sebagainya pakai piano na jago jasa. Habib Umar teureun ngarokok, bae ngopi ke ngopi deh, ke ngarokok deh, ke ngopi deh, ngarokok deh. Wah, sampai sapak mah beak mah. Abe diomong kieu, banyak wali ngarokok tak senang. Urang mah lain pan, nu tadi dahar gembul ge barang di perjoban mah setik be abeh pajar wali. Beh, juri zaman kos gitu mah. Hai wali asli mah biasa wae. Dahar we embung ka tembong ka waliana urang masuk ka jeung ngawali-wali maneh ngawali-wali maneh asal aya jelema betas be kotrek cek 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 kotrek cek 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 padahal mah di imam mah 3 kelas be pang bolon-bolon aja jelema tah malah mah anu pohon abe pajar wali 2 tas beda go kotrek kotrek iya jasa ieu pikiran urang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah tamah kan sakadar jang contoh doang ulang kembali ka diri urang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya pikumaha sia awak sadegeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang baik eta mah tadi carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing kumaha mah kuari mah ngaji jang diri urang. Nah iya Allah ngadamel langit jeung eusina bumi jeung eusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh nu aing nama mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusak na engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun saged dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibales amal-amal masing-masing na anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus dagangna bagus sedekahna bagus taat surga masya Allah gini kan hati ya Allah ya Rabb siap bagel ada jadi bagel coba catat mana duniana eueuh teh mah jelema susah nu endek dihisapan teh mah boga naon teh gablek naon terus ya amal-amal catat-catat bagus surga senang kan hati aduh coba sih tukang garong ayo kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos mah luluy anak buah ngana kesehatan ge dicarekan bos jangan dioplos jangan banyak omong lo kerja aja itu urusan gua nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah oh berani jasa goblok dulu lu ngomong begitu cek malaikat udah sekarang gua seret lo wah tuh urangnya wau seret aja ya aduh ini aja aduh Gusti Allah encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja encan nu ngoraja nu kolot ya Allah ya Rabbi Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhi wa abihi wa ummihi lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna sebab naon sieun dipenta tanggung jawabna ieu lieu sia masya Allah bersihan gara bersihan remang be gara menta hampura orang boga salah orang kakak menta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia ulah isin-isin jeung ulah sieun-sieun liyajziyal ladzina amanu wa amilus
solihati bil qist. Gusti Allah tedek ngabales ya nedek ngaganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu iman wa amilus solihati jeung anu beramal soleh bakal dibalas, bakal diganjar dengan kios yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna. Moal aya anu kurang, moal aya nu leuwih, pagawean urang teh kabeh kacatet. Boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah inggis sieun urang di alam dunia teh jadi raja, urang teh di alam dunia teh jadi menteri, di alam dunia jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RAT. Pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat. Bener henteu jadi rajana, bener henteu jadi menterina, bener henteu jadi gubernurna, bener henteu jadi bupatina, jadi camat, jadi lurahna. Wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat. Ya Allah, inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah, ku Gusti Allah ditakar. Ayo muluk mana raja. Ayo ka dieu ka Allah. Raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di hareupeun Allah. Masya Allah, kuari. Raja matanya homacetnya nama, temenannya nama, mobil kudu sehat baik, jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan. Urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri, aju macet deh, aya galian jalan. Wah, raja mah bahaya di Indonesia. Forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir. Wow, raja ngaranna sebab loba kepentingan banyak macet. Ya nu tanda tangan di istana, rajanya didoyong lagi macet. Atuh teh etis gitu. Haju ditanyakan kudu tanda tangan. Emang rajana kemana ke pasar Kemis? Emang naik naon? Ojek. Masa raja naik ojek sih? Naik Grab. Hai raja mau mulai macet. Kuari mah bangganya jadi gubernur, jadi bupati, bangganya panglima, bangganya jadi kapolres, jadi kapolri, jadi kapol. Mangga bae beker carita kayak di akhirat. Di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina aman. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipan ilmu ku aing sia, becung sia maca, bilagahna sia bisa, tafsir sia mampu, hadis sia ngadorolang bae, take naon ku sia ilmu. Hayo budole maju. Geus ngahep-hep beres. Malaikat geus kieu bae malaikat sia dimanapun. Ayo di bawah. Ayo sia di dunia sia ayo keur di dunia aingnya mau cek malaikat 3 panggung sapeuti. Sia ieu naon ya? Sia tajieun yayasan naon maksudna? Sia nyeun lembaga naon maksudna? Ayo dek dibalas ulah sieun. Ai bener mah nyeun yayasanana dibales kege. Ai bener mah nyeun lembagana dibales kege. Ayo ulah sieun. Sia endek dibales detil. Nu kaliwat bagus goreng. Nu kaliwat sentik-sentik aja proses saurang ya Allah mana ting lilan iyalah sab amal lilana luar biasa.
lila lain lalagaan jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeun ana jelema geus teu baki di kalkulator geus sakumaha tuh sedengkeun saurang-saurang hiji-hiji ya Allah endeu kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lalu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun ana ka dunia tapi pangheulaan dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayeuna liyajziyal ladzina amanu bakal dibalas detil bil qisti Allah nu mantap para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamat pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salamatna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun ke belah dieuna para syuhada surga kabeh ke belah dieuna para solihin para aulia-aulia ya Allah ya Allah anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah anu di dunia teh di mata wali mah urusan di dunia hiji be li kalimatillah beranjing penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari ba ikhlas monyong-monyong atuh tukang penceramah teh kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya sedekah harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya ngaji harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya kita berangkat dari ikhlas insyaallah kita jadi PNS harus ikhlas kita jadi jenderal ikhlas polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga baliknya nak teu diberi amplop balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin ya Allah cak panitia teh hadir ka dieu kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguan ieu teh nu mantap ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas antara di masjid jeung di kamar sarua pan loloban mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna mah geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas jelema aya deui jelema teu puguh rakaat ngaji pendi mah lamun salat loba jelema salat deui masyaallah karim ditanya ngaji salat deui salat tahajud jeung padahal beurang ya Allah eta mah kos di zaman presiden nu kuari eta kos kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema tuh pakai aturan tuh nah iya liyajziyal ladzina amanu ngalempengkeun ibadah hiji beka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah
contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahi yang ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu. Cet. Eta sinar ilahi ngaran. Di jero kolbu teh, di jero kolbu bertanya-tanya, mencari kebenaran, ikhlas mah seperti itu di jero kolbu. Tapi efek nu kadeuleu bakal. Nah, dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama-ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah, terus kaberadian thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Satoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abe ulah nyasab kongko berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah. Mentak aya thariqah anu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahas lah. Ieu supaya ulah asa aing dibahas. Geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha, Semarang saha, Jawa Timur saha, sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten saha pembawa thariqah Satoriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh, tah lamun di Kudus saha, di Semarang saha, di Jawa Timur saha, bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan. Thariqah naon dia? Thariqah anu. Coba ka mana? Ti mana? Thariqah naon dia? Thariqah anu. Ti mana? Geus bohong. Tuh dibahas. Nah, iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana? Lu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa diilillahi ta'ala lanjut. Henteu bisa ulah. Cilaka jang naon aturan. Ieu mah alhamdulillah cenah Kiai. Ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas. Hayangnya hoka ikhlasanana sia Kiai di Golkar teh model kos kumaha? Model kos kumaha? Kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut teh hayang heuleuh aing. Itu cenah abdi di PKB tinggal PKB ikhlas di PKB kos kumaha sayangan deuleu. Abdi mah cenah di PDI komo abdi mah cenah di Fana di partai ikhlas hayang deuleu aing mah jelema kiai mah kiai anu lain kiai omang sakalian ngagugus ka ditu bosong ini mah kiai di yayasan ge geus hese ikhlas teh aya patula ali boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu SMP jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepan jadi henteu nu tadina teresep jadi resep eta teh cobaan di Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah dek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna anu tadina dulur-dulurna ge darareket kuari ngajara rauhan ngaja ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia
patula patali jeung makhluk, patula patali jeung dunia hayang nyaho. Lamun masih kana aya panas can ikhlas bro. Musikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge dia ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masih ngasih dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka tiis tah ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang mah urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang nginaeun ngomong mah nginaeun praktekeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh Masya Allah ikhlas moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung sugih ge paeh nu pinter paeh memboga balok katindihan ku balok paeh pararae ka nah ngomong mangenaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajziat teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kalazatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelan nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galater-galater eta kakarake KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene geter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ya ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah dimentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna mistilah ilaha illallah lama budak bihakin fil wujud ilallah kuali norekat la maksudah bihakin fil wujud ilallah udah dimaksud iwalti Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalai ngajina la maksudah ilallah daharna la maksudah ilallah nginumna la maksudah ilallah kawinna la maksudah ilallah kabeh we geus kabeh dagang la maksudah ilallah
silaturahimna lamak sudah illallah, lamun henteu ilallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna balkeun sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancerna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan teu kaondangan aya teu kaondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara kaondangan jeung teu sia hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener teh kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papake ya tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu utama nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nangke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeuganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kaidul geus kawetan kakulun kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sia lah ayo itu geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo geura ih geus aing mah ngadegeun bodoh kabawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeung lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah setik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi da badak bari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuh akhirat sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bae kos kieu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka itu kantor
urang di imah gawenan naon teu mending salat duha Allahu akbar jang bekel akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh penting mah sapoe tamat bae oh cere kiai sampai tamat kumaha atau sebulan sekali atau tamat sampai sajuz basa sampai sajud teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun kurang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh iya sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah abe sabulan sekali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang Masya Allah ku tarolol tuh baroblong amat iya tali yajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ya timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jagan aing mah deuk peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba Masya Allah Kipu Doli jana gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah coba yuk mantap kayu usahakeun sing ikhlas naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantap kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah iya aya merekan kiai jelema sahabat diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon gitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya karema tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan bari kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu mantak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sayyidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirapi am Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya nah iya wali tenang kolbuna nikmat tatena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun embung kanyahoan ku batu embung kanyahoan ku batu teh lamun aya nu ngiai-ngiai bege geus teu betah
Kumaha justru al-alim al-alama al-fadil al-syekh ridang adanya. Ieu mah lain ban al-alim al-alama kiai kurang hiji DRS can kabawa. Begor kan. Ya Allah ya Rabb. Mbu wali mah teh hayang. Aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas. Cumplang-campling ditoler-toler. Masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak. Padahal wali Allah kutub bala. Ibrahim Al-Khawas. Nah, ieu teh kan nya nama ieu naon kadang-kadang thariqana malamatiyah. Di urang aya di Kalimantan setik pisan malamatiyah. Nu aya Naksabandi di urang teh. Ieu mah keur carita aya di urang khalwatiyah malamatiyah setik pisan. Ieu Ibrahim Khawas. Wali. Geus teh kayahoan ku batur. Jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek, ditunjuk daek, dititahna make suku, senang kabelah dieuna. Aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager, punyana dijampe, cager. Mencuat mustajabud da'wat, barang diintip horenganan ahli ibadah. Wah, ieu mah kajen kumaha ge wali ye. Kanyawan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyawan kawalianana. Wah, Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung, kuari mah dihormat-hormat. Bea kawalian aing cek nya ku kieu mah tuh akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon ngaranna kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon ngaranna umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling ujung dipake gitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah. Woi goblok eta baju aing pamalingan siap atuh lumpat cenah lumpat diuber beunang akhirnya benang jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan. Tah kuari mah geus teh diwaligeun deui banyak wali maling cek cenah teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana. Jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung. Mana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah. Hei, budak jariji ieu ngadenge nage. Eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah. Geus asal keluar ti kuburan langsung diseret. Ya Allah ya Rabb. Ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap. Urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian. Karakter kiai teh dibongka-bukakeun kumana padahal mah lain kiai. Pasantren teh naon teh nyieun pondok pasantren eta kan nemongkeun ka kiai anu kos kitu kan. Ieu heula bakal ka neraka. Wah itu teh hayangeun wali Allah mah. Embungeun ka nyahoan. Makin ka ditu makin tembungeun ka nyahoan. Nah, nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat. Kabelah ditu lo bangke kuno maksiat. Nah, urang neuleuh Gus Dur, cumpang campling kabelah ditu ngomong sadaekna we abe ulah diwali-walikeun. Kuari Habib Lutfi, baura mun ka iman nyana nyanyi. Padang bulan nyanyi. Lain sebagainya bangke piano na jago jasa. Habib Umar teh eureun ngarokok, bae ngopi ke ngopi deui ke ngarokok deui ke ngopi deui ngarokok deui. Wah, sampai sapak mah beak mah. Abe diomong kieu, banyak wali ngarokok tah senang. Barang mah lain pan nu tadina dahar gembul ge barang di perjobon mah setik be abeh pajar wali. Juri zaman kos gitu mah. Hai wali asli mah biasa wae. Dahar we embung ka tembong kawalian urang masuk ka jeung ngawali-wali maneh. Ngawali-wali mana? Asal jelema betas be kocrek.
cek 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 wah trek cek 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 padahal mah di imam mah 3 kelas beh pang bolon aja lemah kamu malah mah anu pohon abe pajar wali 2 tas beda gocrek iya jasa ya pikiran orang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah temangan sakadar jang contoh doang ulang kembali ke diri orang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya piku bae sia awak sedengkeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang baik eta mah tadi carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang diri masing-masing ulah mah kuari mah ngaji jang diri urang nah iya Allah nggak ada melangit jeung geusina bumi jeung geusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh nu aing nama mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusak na engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibales amal-amal masing-masing na anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus dagangna bagus sedekahna bagus surga masya Allah ngeunaheun kan hati ya Allah ya Rabb siap bagel ada ya dari bagel coba catat mana duniana eueuh teh jelema susah ndek dihisaban teh boga naon teh gablek naon terus ya amal-amal catat bagus surga senang kan hati aduh coba sih tukang garong ayo kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos malulu ya anak buah nang nasehatan ge dicarekan bos jangan dioplos jangan banyak omong lo kerja aja itu urusan gua nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah oh berani jasa goblok dulu lu ngomong begitu cek malaikat udah sekarang gua seret lo wah tuh urang ngeun wau seret aja ya aduh lihat sia aduh Gusti Allah encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja encan nu ngoraja nu kolot ya Allah ya Rabbi Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhi wa abihi wa ummihi lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna sebab naon sieun dipenta tanggung jawabna ieu lihat sia masya Allah bersihan gara bersihan rembang be gara minta hampura orang boga salah orang kakak minta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia ulah isin-isin jeung ulah sieun orang pernah nganiaya hewan terek di dahar ku urang aya tembak ku urang teh dipencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang teh kumaha coba neangan urang kecuali kurang dipencit di dahar memang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak kurang teu baksu di dahar kotok bakal neangan ayo ke mana si Pepen tok ke mana iya aing ditembak kunyana dijepret pae teu digunakeun geus aing ge kajepret kana deui kotok komo diadukeun ya Allah ya Rabbi iya lihat siapa di aman masya Allah kan ya si hadaya ya jaziyalladzina amanu tujuanna dibalikeun deui teh Gusti Allah teh
rek ngabalas kana rek ngaganjar ka alladzina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung sadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena naon balasanana leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika acan kirik bakal kumaha ieu urang masyaallah karim hati-hati dimulai ayeuna introspeksi tah nu mantak para aulia Allah teh geus embung campur-campur jeung jelema kok mau di akhir zaman ayeuna urang iieueuneun alah kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh urang hirup di masa Pak Karno urang hirup di masa Pak Harto urang hirup di masa Gus Dur masa PDI masa naon gitu Megawati terus KSB jak kitu-kitu bae horeng nagara teh horenganan nya nang sakola teh usahana di dinya lain dek urusan rakyat tamangan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan tah ieu geus aing moal aing geus baheula ieu di Golkar kos kitu bae horenganan datang ke Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat Gusti aya keneh jang tobat ayeuna aya keneh jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti Allah ilmuna mah aya capetan keneh datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut karena eta teh minjum lati sakuat cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teh tobat mata kunaon ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar urang yang teh baheula teh ieu teh jadi PNS boh malah mah aing teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu teh cepat disebut teh jaho siapa kepala regu teh tahu kepala regu mah kos di Cinglu ieu mah di Nagara kaban bodoh siap insyaallah tidak pinter-pinter hese gitu ya Pagadi kapan di negara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu 16 kabupati kan bakal piku baheun ke di akhirat lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ih deuk kumaha kuari ngeunaheun di dia aya pundak di pundak aya di dia aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan lumayan ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang jadi nanaon ka neraka rugi mantap urang ulah ieu mah keur contona mendingan nyalametkeun urang selamatkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah kan bakal dibalas ke surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia we moal kawadah babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi dibikeun ku urang ku ari Gusti Allah ya ganjaranana di dunia kene dek ditenden di mana dek ditenden di mana ajupan bidadari saurangna teh kan 70 eta teh anu lamun teh dipake parawan deui teh dipake parawan deui nya nama janda-jandana 70 teh kapan ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos kitu hayu dek ditenden di mana Masya Allah karek mal kawadahan
kurang hayang naon bagi ayah hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya. Yes, ganjaran lu bakal dibikin di akhirat mun dibikin di dunia bawa tempatnya sebab ganjaran eta mah kapan kok langgeng rusak lah dunia rusak ketika orang dibere di dunia hari dibere bidadari 70 di dunia kene mungkin dunia kiamat begitu di mana sian lagi pae lantak engke bae ulah sok garep-garep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji soalnya segigun ibadah geus ulah mikiran naon engke balasanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ari jelema-jelema nu kalalufur mah atawa alladzina tadiatkeun kana alladzina deui walladzina lan ngongake kang pada kalupur ya alladzina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balasanana alladzina kafaru jelema nu kalalufur mah bakal dibere inuman ya Allah. Nuku harina agama lain Islam Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya engke di akhirat dah bakal dibalas dibere naon dia dibere lahum syarabun inuman ya Allah cuman inuman min hamimin tinanu panas diberi inuman nage nu panas makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malum sedangkan haus dahaga jeung lapar eueuh di dahareun iwal ti eta ditambah ku minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina nu ka neraka anu campur di dinya teh nya getihnya nanah boro-boro ke di akhirat di dunia ge urang titah minuman kos kitu teh hayang misalnya nu gelis sajuki diwadahan inum ku sia malaik sagala gelis gitu waduh zina teh ngolocor tina bobogan tadi inum wa adzabun alim jeung siksa anu pohara nyerina berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seun aya anu tina bayongbong na tina seuneu segala rupa orai-orai tidak seuneu adzabun alim ya Allah ya Rabbi gara-gara cuman teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim kunaon ieu bima kanu yakfurun ku sebab kakufuran manehna urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nya teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dieu sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana tapi di akhirat bakal jadi penghuni neraka naon hartina di dunia nu sagedeung tadi nisbat di akhirat sabaraha jam sih di dunia kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara ngan sakadar ngabela beuteung doang di akhirat bakalna ngomongnya kafir mah disende neraka jahanam tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI jangan siap untuk menjadi garda terdepan siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia saya yang dititipi oleh rakyat ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain saya duluan ke surga atau kos itu wah loba polisi ti heula ka surga nah dibalik deui lantaran priwit tinggalan bener ka surga
Masya Allah tinggal kumaha urangna. Nah iya lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetep aya harapan di kasorgakeun ngan kitu ge geus laledeh. Tapi wah urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen ya Allah ya Rabb nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna. Ayo diteruskan emang kos itu di dunia mah tapi di akhirat tak bakal lihat zia dibales balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun. Mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam urang, ditegarkan iman Islam urang, diyakinkan orang ka Gusti Allah, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan. Urang maot kabeh husnul khotimah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama Allah, cinta wali-wali Allah Subhanahu wa taala.